ngamusuhan kajengan lalajoan mun modar jalma nu kitu bakal kacer cengker nu kitu mah ya ai paeh mana jengker atuh itu serius bisi aya urang dieu aya nu wawanianan kajengan ustad ulama kiai komo guru ngaji ngewa geuleuh komo ngamusuhan wani ngajak gelut ka guru ngaji hampura lalajoan ku kabehanana lamun dikersakeun jalma anu kitu modal tingali ku sararea bakal leuweuh nyawaan nyawa nyawaan ari paeh mah kitu oh kade sing belak sing nyaah sing peduli daek khidmat ka ulam kitu tah bu pak punten ye mama sobari di kuningan sanajan teu pernah diajarkeun kitab salamar-lamar acan can pernah diajarkeun alif-alifan acan apa yang terjadi santri nate loba pisan bu sehingga mama sobari bisa mencetak ulama anu nyongcolan aya opat di Jawa Barat kabehanana jadi waliullah kahiji mama keresek Garut cung aya urang Garut di dia cung wah urang Garut biasa nama urang Garut pagaweanana sok gapleh bener sok gapleh di dia osok aduh aing orang Garut ngerakun keun bae ajengan sia sanajan di dieu aya wargana loba anu gararap tong dicarekan tong digeunggeureun komo tepikeun ka goreng hate ulah antep anu gararap leh mah naon sababna ku babatoranana oge sok didoakeun modar sok tingali dengekeun lajuan ku ibu eta balas 5 eta mod eta balak genep pencit eta balak opat jepae nah makana sok tereh modar makana urang doakeun anu sok gararapeh wilayah dieu urang doakeun sing engal-engal mohon ampunan aduh eta ku tega ngadoakeun modar ka tukang gapleh mohon ampunan entong goreng hat gitu makana ciri hiji tempat bakal bebas di bangsat ejeng maling wilayah eta sok loba anu tukang gapleh ku sabab cek anu maling anjir hari rukene aya anu gapleh osok aya di dia lanjutkan aing kagok edan kamana we ngaji mah kitulah keun bae bu naon sababna sarua bapak-bapak oge ya daripada cicing di imah wae loba digeleneng jeung dicarekan ku pamajikan mending keneh hiburan loba main so kitu lamun henteu main gapleh pasti mawa jejer bakal nguseup kitu aya di dia nusuk nguseup aya astagfirullahaladzim oi temenang pagawean nguseup teh komo teu meunangan mah tapi lamun menang loba tah bae cek pamajikan ge da bisa dijual laukna gitu cek Pak Haji teh anu lapor Pak Haji itu sana budak Pak Haji ngilu konkur sana daftar lagi 500.000 alhamdulillah tanah budak aing jeung ngilu konkur sana judi gitu nah ada menang sana Pak Haji alhamdulillah oh nya anger teu meunang eta teh teu meunang naon sababna sing era Pak ari ka posrona mineng unggal peuting ruang riung ari ka masjid harares kitu sia tah makana nu harares ka masjid tah sia lamun dikersakeun maot tong di masjid di salatanana gantungkeun di pos RT
gitu. Atau sudah bingung RT lagi sok ngiluan gapleh paingan mana RT dah mana nah aya RT dah aya aduh Gusti nu agung tah lamun kitu ari di dia pasaran disimpen sok di mana di mas paingan masjid sepi atuh da aya pasaran maka nanti ayeuna pinahkeun eta pasaran ka imah RT satuju cak siata gotong nanti ayeuna gotong sok geura pinahkeun ka tengah imahna imah RT eta pasaran da bakal getol ka masjid ngawirid we tuh balik-balik ka imahna RT getol-getol teh sawirid di masjid sieun balik teh aya pasar tah kitu naon diajengan bolak-balik ieu didoakeun ajengan sing panjang umur sarua tepikeun ka akhir zaman kabeh geus mararaot nya saduaan we jeung RT gitu mana ti hadas TV jeung eueuh ieu kamerana mana oh di lebat naon jeung kamera anu di jero di dieu kamera mah aduh ngeusan ada tadi di kamera geus tos lanjutkan tukang gapleh lanjutkan komo tukang ngusep mah lanjutkan naon sababna aya salaki di imah teh pamajikan kalaka loba nyarekan mah tok tingali biasa nama tereh setruk kitu tah nya tereh setruk sok mana Pak yo makana lamun pas uih ka bumi bojong ngawak-waw nyarekan lakhlak dasar wayahna sing sadar ulah dilawan ngelehan Pak kadenger ieu apa Bapak kadenger karena yang dimau perempuan itu Pak cuma satu didengarkan apa yang diocehkannya dangke oge eureun sorang nah kurang rame keprok teh itu eta teh pelampiasan ieu sok sia hitung ku bapak-bapak hayang ngurus budak jalma anu beunghar mah tepikeun ngagawekeun babysitter sabaraha gaji babysitter ieu sabulan 2,5 juta tak ibu teh kudu nama 2,5 juta sebulan osok diberes 2,5 juta tuh imah hayang rapih sok aya pembantu tukang ngepel tukang nyeusuh dan lain-lain sabaraha gajina 2,5 juta totalnya sabaraha 5 juta kudu nama pamajikan teh paungal bulan teh kenging ibu 5 juta henteu paingan amat tah itu makana wajar lamun salaki teh loba dicare tah kumaha salaki tindakanana buru-buru we Pak komo tukang nguseup mah pake ilmu nguseup cik anu nguseup eta lamun anu diteuteub jeung ditinggalina naon Pak hukum pas salaki dicarekan pamajikan keur ngawak-waw langsung nangtung ilmu kukum sidak celana buka baju buka tong eureun-eureun ki kieu komo pas pamajikan ningali lato-lato beretah celikate lamun anger nyarekan paling oge gagorawak eta lato-lato paling gak digiring ke kamar leres bu leres iya naon jeung henteu kebeki lato-lato mah curiga teu normal sih mah curiga ya nges tong dianggap seri